Bapak punten saat acana bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap abdi sadayana ti SMK Yasti nepangkeun nabi abdi Hanuk Akila sareng rencangan Yoga Pratama. abdi sareng rencangan di Pasihan Pancen bahasa Sunda dipiwara ngawawancara salah saurang pedagang di dieu. Mun tiasa abdi sareng rencangan bade ngajadikeun Bapak pikeun narasumber. Tiasa abdi ngawawancara Bapak sakedap? Biasa. Pikeun ngabantosan abdi pikeun pice Pancen bahasa Sunda ti sakolahan. Hatur nuhun Pak, abdi mimitian ngawawancara hapunten sareng Bapak. Ieu teh namina saha? Bapak Muhtar. Hatur nuhun Pak. Tos sabaraha lami Bapak icalan di warung di jualan ieu teh? Kirang lebih setahun setengah lah. Kumaha awal Bapak mamimitian dagang gorengan ieu? Ya, selama corona lompat ke jalan ka dieu nya. Dulu kan di belakang di rumah. Selama pandemi saya pindah ke depan. Ya alhamdulillah menutupi kekurangan. Sabaraha pikeun modal awalna Bapak ngabuka usaha ieu? Sekitar 200-an. Non bae anu diical ku Bapak di dieu teh? Rupi-rupi we, gorengan we. Ma batagor sama gorengan gitu aja. Kunaon Bapak milih usaha gorengan ieu katimbang usaha anu sanesna? Upami usaha di dieu nya. Raosna teu ka mana lah istilahna. Kita nggak jauh dari rumah. Saha bae anu gabantosan Bapak pikeun icalan di dieu? Keluarga we. Ya. Di mana Bapak meser bahan-bahan pikeun keperluan dagang ieu? Di pasar. Naon bae kiat pikeun barudak ngora anu hayang ngajalankeun bisnis ieu? Rupi-rupi sih. Aya anu bade Bapak carioskeun deui anu sanesna kenging tips dagang ieu? Kayaknya nggak ada lah. Cukup. Hatur nuhun Pak. Sareng bilih aya kalapatan tina proses ngawawancara abdi punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.